Raksa Art Production. Mga dengar harsa panganika Sri Narendra buku mas Raksa Art Production. gelis bojo kakang bawi raos emutan kakang ayeuna sae mulang ka nagara sabab ieu asaku beda rasa kakang duka aya naon nu bakal kajadian tah kulantaran kitu wayahna dina danget ieu salira gerak mulih bageul kaulah nu neraka Gusti semaheun rai pancenengan ngiringan pangarsa moal bade bahagia tinimbalan salira paduka kaulanu atuh salajengna dupi salira engkang teh bade angkat ka mana kakang rek ngayakinkeun aya kajadian naon salila urang macang krama kalayan salam salira lalayaran di satengahing ieu samudra tah kulantaran kitu wayahna ayeuna gerak mulih bageul kakang rek ngayakinkeun kajadian mangga kaula nun mangga munur mapulia memeting mirayang rana muntur ya mapulia memeting ya mirayang rana ya mirayang rana kawan sapunungipun sang prameswari mangga denira harsa panganika Sri Narendra cemeluk ka Badranaya buku mas kakang Semar pangaulan abdi nun sumangga ieu jisim abdi gambaran mangga dan nilai ngapangakonan mana timbalana sang nata buru-buru cepot terus jadi aturan ku juragan nih datan nira iai ngapangkonan iai ngapangakonan ya Srinata mana timalan sana ata datan nira inga pangakono iya inga pangkol ngeran juragan abdi aya pikir salah naon ada semangat ieu jisim abdi ira semara Badranaya nyangakeun semah pangbatu kahonyuk dampal paduka dalam bilih kirang tatarau basa jisim abdi agan juragan abdi gamparan sumangga atuh ieu jisim abdi apunten anu kasuhuna kaulan ngeran syukur bagja kamayangan kakang Semar kaula terek tumanya nah bet ari para pangagung kamana jeung patih kaula ngeran juragan abdi dina waktu sasalira paduka macang krama rawuh Gusti Prameswari saleresna aya kajantenan ieu teh diserang ku bala Cicalengka nanging ngejeng Gusti nepatih suwana anu toh-tohan kalayan mantena alim ngaganggu kana kanimatana salira paduka dalam rawuh Gusti Prameswari istu sadayana para tamtamaan para prajurit dipimpin ku mantenan atuh kaayaan bala tentara Cicalengka sami bubar ka tawuran nanging dina dangat ieu agan
Gusti Patiswana teh nuju ngaladenan pangawasan Rahwana anu asor amu kadunungan abdi. Jadi lamun kitu carana atuh ulah diantep. Ayeuna urang sami lumampah. Ayeuna nyatana urang sami indit. Di mana ayana atuh nyatana ieu Patiswana. Urang sami sakseni kaayaanana. Ulah nepi ka ngajadi korban tanpa sakanyaho diri kaula. Naon kasebutna kaula teh nu jadi raja. Hari munggu hamarayat katut bala tentara sadana sami ogol begalan pati ceper sabuk bilang tatu dederpat tertan pantara. Munggu ari kaula suka bunga senang-senang anu aya. Alia asa teu adil temenan cek pamikir kaula. Hai. Teu sawios da parantos jalan kewajiban sadaya. Nah gamparan juragan abdi lu. Jisim abdi sadaya istri do balina rela. Kalayan aya dina kaikhlasan gamparan juragan abdi. Teu aya. Teu aya nu arat. Teu aya nu subahat anu sirik pidik. Atuh naon anu kedah dipikas sirik sadira paduka teh teu aya. Nun teu aya. Daya ada juragan. Ukituna hayu urang lumampa. Kabat lomakuna. Nyatana ieu Arjuna Sasrabahu kairing panakawan rauh para santana lan pramuka. Kalau teuing keindahan dalem kami ajak selik sampai wana aku mangatuna lampahna nyatana ieu Arjuna Sasrabahu kalayan sadaya panakawan rauh para santana lan para prajurit anu same nyaksini ogol begalan patna Patiswana. Pilih bobot pilih tanding, sami-sami ngagunakeun kadejayaan, sami-sami ngagunakeun pangawasa kalayan pamendak dirina. Mangga atuh ieu nyatana pilih bobot pilih tanding sami kadejayaanana atas Patiswana Prabu Rahwana. Angkap palang suara maju tong loba catur kaparat di podaran ku kaulang. Anang dihina pinasti anyara pinangih kersaning Kang Murbawi Sesa Patiswana culuk kana waktu nitih kana wanci tumiba kana uga mangsa aja perlaya ayeuna mangga nyatana ieu Patiswana katebanan kopo saka ampuh osaka pedang sri nalendra praja negara heng alengka paragat mastakana ngagelenceng sapada harita mangga kakersa sami sorak sarewa diabad ladria soana celaka babur karangan nyawa moal kuat suana ngaladenan pangawasa kaula najan anjeun gagas sakti mandraguna totosane bojana kulit ganti sukma kana gadewa rek nyebutkeun terahmana moal anu bisa ngungkulan kana pangawasna Rawana lain Raja gagas sakti mandraguna totosane bojana kulit ganti sukma kana ngetewa iya diriku tu ayeuna ari geus ieu andika perlaya geus sasamat ka enun bapa paragat beung andika papisah jeung badan sampean moal aya jalma nu bisa nulungan ka andika ayeuna mangga ieu Sri Nalendra Praja Negara Alengka Prabu Rahwana desa gegiran bengah nu taya wates banget entong disebutkeun atuh somantri
upami ajal mangsa tumiba hanteu tiasa ngalawan deui mangsa harita. Sanaos paragat jiwana, paragat beheungna, papisah sareng badana, nanging mastakana Raden Samantri Patiswana masih sanggup ngalawan, masih sanggup ngudag-ngudag kalayan mangsa harita. Bahanna ngeger keris atur Rahwana barang aningali sirah gugulutukan ngudag-ngudag jomerit maratan langit ngocak maratan mega ngarasa gila anu teh hingana ya gila ya pipit ragu aya hulu gugulutukan hirup tobat kurang ajar make malah pakarang eta digegel bangsat lamun kitu jata Patiswana gagas sakti matraguna tobat sanajan Patiswana geus daya raga tapi masih kini sanggup ngalah nyawa sampean. Rahwana lumpat ka mana teu panasaran diri kaula samang sakula ajal ngantun ke alam endah mending bae ari ngalah nyawa Rahwana nganu hati nyeuhkeun angkara murka di alam endah katebus sagala rupa dosa kaula Rahwana ya gila gila ya gila aya ulu gugulutukan aya burung gegelo ya geuleuh ya tobat mangga ieu nyatana Rahwana de udag-udag kumastakana Patiswana bari gugulutukan sawaktu-waktu bahanna naon nu kapenak digegel maksud bade ditebankeun nyata ka Rahwana atuh Rahwana jumrit maratan langit ngocek maratan mega lain sieun nyata nanging gila kulampana Patiswana gagagahanana estu ngaleulewihin kalayan imastakana gogolotukan teras mudag-mudag dogikeun ka Rahwana ancub ka laut diudag teras ku mastaka Patiswana ya gelos ya gelos ya gelos ya ieu beki jero geuning ya gelos ya hulu eta hulu dah yang huluna gila ingat bangsat sia gelos ya bangsat sia eta hulu make dedet huluna ya gila huluna gila ya tobat ya gila huluna banglus lampahna nyatana istrina Lendra Praja Negara hingalengga anu jadi udagan mastaka Raden Samantri gelar Patiswana Patih ing Maspati anu parantos paragat nyawana leungit patina mungkan teu mastaka gugulutukan ngudag-ngudagnya tanah ka Prabu Rahwana Prabu Dasamuga agurang teuneun dihandeuleun sieun geus sampeun cagtuna dihanjuang siang geus alang sumangga gentos terus ngawiyosakeun kawonten ing satengahing samudra enten kang lumaku kajabi nyatana ieu buaya putih anu nuju calangap nyatana meleri mangsa mangata kersa lumampah ieu buaya putih
sampaian abong-abong kanut ngadamel balan saran etarindik rintang Kamana minta tulung moal paler busa bulan maka mayungan anak sangkan mula kahojana kumaha mah tulungan kanolah jang kaedanan pangparang mangjaina di sisi gunung sandina kopi pahit eta kopi manis angkana rejeng dawa kapapait sama manis etang-etang kapotong royong kapiting katujuh bulan
ayeuna mastakana Raksaat Production. Suwana anu ngudag-gudag Prabu Rahwana barina kokot ceakan lantaran gila kuningal mastaka gugulutukan. Kalayan ditingali di satengah hingga samudra aya buaya putih anu nuju calanga pilari mangsa. Anang bisa gigireunna naon kumalayang di awang-awang mureun ingka ganawati. Kaja bisa ngasukma sokasrana nu nganti-nganti hingkang raka nyasat bade mikannya anu salawasna hoyong ngesasarengan boh di dunia lan di akhiratna dina mangesana mulang ka alam asal sokasrana tewaleh nganti somantri nu masih di ayat di alam enak barang ningali emas taka hingkang raka gugulutukan sanaos barina sang sukma da mungu sokasrana teh nyatana hiji manusia nu boga rasa atuh barang ningali emas taka hingkang raka nganes ngangres sang sukma teh hinggana kalayan cerik ngabangik nanging hante ka kuping ku manusia atau ku makhluk di alam ini. Cacakan lamun bari jeung aya raina. Moal nepikeun ka sirah kang gugulutukan. Tapi nah atuh ayeuna nepi ka kitu kajadian kan di dieu jigana rai teh bakal laksana tina kanan hayang babarengan jeung dulur teh anu nyata-nyata rai kiwari teh ku mumpa jauh alim patebih jeung kakang nya meureun laksana ciptaning ati diri raya duduh ka mantri manik kesel ngadaguan lumeh ku hayang bareng bali da urang teh asal ge ti suci kudu balik ka nu suci ulah urang asal tinu kawasa balik ka kayu ka batu nu yakin kudu kanu kawasa ngan uing teh keukeut hayang bareng jeung Kang Mantri duduh Kang Mantri cacakan mun uing aya keneh di duit mah moal Kang Mantri teh mangki duduh Kang Mantri duduh meren mana gitu geus dugi ka titis tulis bab jadi aja mangsa tumiba perlaya ayeuna Kang Mantri uing malayan rek males pati ih da teu meus-meus nyeri kudu mana uing kieu di barungku ka ilasan jeung di barungku ka ridho tapi ayeuna uing mah ieu bangna uing datang rek mapageun ngan eta Kang Mantri kaleuwih Kang da cager deui meureun hiji deui teu bisa nafsu gede nepi ka sirah gugulutukan udag-udag rahwana ayeuna kieu we kilanjut geura balik geura balik ieu dianti kurai kiwari akang ulah kamalinaan beti kituanan rai teh keselnya nungguan ayeuna mah geura mulang ka asal akang sorangan kan dianti kurai kiwari dipapa ku dulur anu nyaati deulan lajeng bae nyatana atuh lemesna sokasrana lumebet kana buaya putih mangsa harita atuh mastakana
Raden Somantri Pati Suwandah Timaispati lomebat kana buaya putih anu keur calangap sapadahal eta jadi mangsa buaya putih. Mangga ieu nyatana sang sukma sok kastana lan sang supa somarga. Nalayang apa balangana lumampah sadulur tunggaling ngahiji mungusok kasrana estu dedeulas asina taya babandinganana gumelar di alam endah lan di alam akhir. Wah Kang ayu babarengan jeung uing ayeuna abad lomampahna nyatana atuh ieu nyata sok mana Patih Suwana lan sok mana sok kasrat. Dihan dalam siam gesan sampurin caktuna dihan juang siang gesan alang sumang ngegentus carios urang ngawiyosakeun kawontenan Sri Nalendra Praja Negara Maespati Prabu Arjuna Sastrabahu barang ngadangu yen Pati Suwana ajal perlaya amarah kagela-gela dengan kanga geterna bumi mangsa harita ku amarahna Arjuna Sastrabahu marga nu jadi lantaran leungitna Arjuna Sastrabahu sami sareng teu aya panangan anu katuh ka dirina pribadi. Raksa Art Production.